kebeli kali ya. Mudah-mudahan be iyalah. My baby honey aing teu digrogen deui ku abahna. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siku belum kadang-kadangnya rek dandan heula. Satu. Wah, orang mah geus asana ieu. Setik be loba-loba. Mirip ya halodo. Coba awas lo di dinya. Galak. Oke lah. Tahluk China inung. Idiu, isi cai. Cai pagar ya. Ku heutik. Hampura be pluk lah ya halodo. Lah di rumah sakeun bae lah. Pluk urang pindah yuk. Di dieu mah kurang indah. Kemana tuh? Ka Imah Bibi. Oh, atuh hayu. Iya. Emang dia usi menawan? Usin pacar klik. Tahluk ya Imah Bibi. Oh, atuh. Maafnya pluk ke kamari penting di titah kajero ku abah titah ngerok. Oh, kajen lah. Kenaon si pluk ku sibukeun amat. Ciga yang nginjem HP na. Oke, gedeng. Pluk coba aing nginjem HP sia. Naon sih kos tuh gablek HP bae? Atuh nginjem be. Oke, gedeng ih cicing ih. Atuh pluk aing nginjem HP doang ge ku koret teuy. Komo lamun titah meulikeun HP meureun kos ka Bogo Batur. Sia mah beb. Disaruakeun jeung batur. Oh aing nyaho, sia sieun ka nyahoannya salingkuh jeung cewek lain. Ya sih, ku kabina-bina amat. Ku teu percayaan amat ka aing. Musrik aing percaya ka sia. Tuh kan banget siang mulai peperangesan. Bener kan sia sok catatan yang cewek lain? Pakai dikunci di aplikasina. Non ieu pasporna. Si hayang nyaho pasporna. Heueuh lah non pasporna geura. Pasporna eta aku cinta kamu. Ih. Cinta kamu saha salingkuhan sia. Rusing aing. Aneh-aneh bae dia. Kedih HP aing lah. Capek aing lah. Ka sumut sia. Egois ya pluk. Ih, eta Bahri. Awewe geulis dikitu-kitu. Lain aing mah hook eta. Teu masa beungeut rombeheun ge. Cenah. Kumaha Neng, geus dipikir matang-matang ku babatok kulit dia. Bahwa Bahri eta lain laki-laki nu dibanggakeun. Ieu kurang beneng, segan besa sanggeun juhur. Ari Bahri maneh nu digedekeun ngising besa gede dulang. Geus gandeng sia mang lah. Ngeciprok bae kos manuk. Mending muncrat neng atuh urang mah pengacara neng pengangguran lo bakal ngacaprak. Jadi kumaha ye neng Bahri eta lain laki-laki nu diidamankeun. Dia anu idaman mah. Akhirnya Aa jadi pria anu dibanggakeun. Pokona mah Aa mah jadi pria idaman para ladies. Heeh, idaman para kelong. Aduh